dupi calon panganten pamegete abdi saha abdi Astra Jingga ngaran teh Astra Jingga bin Semar bin Semar bin Semur Semar oh Semar ayeuna bade naroskeun kaneng dupi pala ditikahkeun anak kaya Astra Jingga teh nahan teu dijeger-jeger ku sepuh. Muntung mah jeung hayang dianceurkeun da geus kolot mun teh ka itu kabur ini ka cu we seurit tabiling wae. Kujerong. Aing nu nganterkeun lagi. Eta ku gede hulu maka jeung hayang dianceurkeun segala. Ngalama ulah geulis Nyai sarua jeung maehan ama bakal wiwirang ku tatangga-tatangga nagara sobat-sobat ama cenah meureun ama boga minantu kana goreng patut nah saur saha goreng patut kasep teh ama kasep ceuk Nyai mah sakieu main serangna di mana dukuna teh si goblok nepi kana apel kitu pajarkeun teh kasep sakitu jeung pegek jeung model pun bojo ka abdi nyebatna teh si manis we padahal anak aing kasep tenang coba enggak tikahkeun ulah Nyai ulah hei cepot hayang sabaraha juta sia dibere duit ku aing asa balik nya teu kedah masiehan artos bade wangsul eneng ge kulan kasadayana ieu teh sawios teu kedah jajakeun isin abdi ge boga harga diri atuh bade ngojay we di laut bade permios kasadayana kaula nuhun paehan paehan Kang ubah anak aing ngagabrug nu gelo hai Nyai ka merang kesya tobat gelis bau kelek aduh buah ati kemang soca mustika akang di pawenangan ngarayu juring mustika akang di Pangalengan murene di pawenangan mapai jalan satapak jog anjog ka hiji lemur teu karasa capena da akang puguh numpak ojek coba meudeuh jelema bener ge moal kikituan anya nu gelo meureun ampun Kang tong mulih ulah cerik tong diceungceurikan aduh diraoseun Kang coba itu pajarkeun teh diraos bakat tingku bogo eta sorak kitu ge pajarkeun teh raoseun nya katipu ulah Kang enggak amati kahkeun enggak upami Kang jeung ramanya Aka Putra sawios atuh Nyai dina waktos ayeuna bade ngusir ieu jalmi entong make jeung diusir Nyai wantun maehanana ka ieu mangkluk bener timalan sok moal jadi dosa namun Krishna ya paehan hareupeun amat tuman lain jelema pileuleyan amat leuh neng nanaon teh neng Nyai nanaon Nyai pileuleyan tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlaya
Caang bulan 14 tegenek sareng temalekmek Balungbang Timur Jalan ke Desa Sapuan Pileleyan dunya. Kang sanaos teu acan ngaliwatan tikah dasrina teh hiji panutan kalbu bebene pamepes hate bebeureuh anu geus manuk. Pileleyan tibatan kaula teu kaun tunti pungkat tamang beas laksana kapinuriat leuwih hade pae ngabale anak king anak ama gelis untung kajewang kelanan nyai kadeukeun heug atuh ku ama dek dikawinkeun kadeukeun heula Krisnano kadeukeun bageur atuh naha ampun nasib nepi ka ai nyai dileletik di ais-ais inung maneh geus teu aya teh teuing ku ama dikawinkeun ngan omat ka para wartawan ulah diasupkeun kana surat kabar nyai kawin ampun hek dikawinkeun tapi asta jingga dikawinkeun ku aing alhamdulillah goblok nuhun ayah gitu nuhun atuh ayah palai sabari hiji kawan putu ti abdi teu sudi bijil anak ti sia ku aing dijejek pencet nya eta kan wae da ku akina wah cilaka raja tenang hek ku kaula dikawinkeun tapi inget hayang duit sabaraha juta sia ayeuna kawin ayeuna serahkeun deui nya kumang kewe atuh lain ya sok nyai ka dieu lembe mana be aing wakilan kitu rek ngawinkeun ka bapa lebe anu geus dikontrak bapa lebe ka dieu geus dipanjar mana dia sakedeung heuh bapa lebe datos di kamari di dieu nanti da tebih teh lebena teh urang mana atuh nya lebena teh jauh pisan mentas laut ti nu sakambangan teng delet teng tumilareung itu mah ngahacurikeun si mah bakto bulan Gusti ya bapa lebe yo mohon artis aja nama dah waduh iya wayana anak kaula kawinkeun ku si bapa ngawakilan da anu hak nikahkeun mah salira ku aing sumuhun mangga sae punjene Gusti pangawinkeun anak kaula cing nepi ka beres sok kayaknya bidin pangawinkeun bidin anu neng dupi anu bade ditikahkeun teh kaula bapa ulu si neng ieu anu geulis ka wanti-wanti mana atuh calon panganten pamegetna kareupot kareup isin abdi ulah ayo ka payun empah Ustad Ayub lebena anu mana ieu pisalah pisalahkeun kaula teh gigireun kaula anu eta hei kawinkeun sia kawinkeun hayang sabaraha juta be ai kitu sia ayeuna kawinkeun ayeuna cenah diserahkeun deui nya eta mah kumaha cara ogeuna we baginten kalian surat kawin jeung surat serah sekalian bareng bisa jadi surat kawin jeung surat serah tadi dia ngahiji mangga neng kaula nun dupi kakasih teh saha
kaulah Wirginingsih Alin diserat lin. Aduh. binti Kang Rama Prabu Kanda kamurkan binti Prabu Kanda kamurkan salaku raja negara ieu Giri Retna tapi lo dupi calon pengantin pamegete abdi saha abdi Astra Jingga ngaran teh Astra Jingga bin Semar bin Semar bin Semur Semar oh Semar Bintarung. ayeuna bade naroskeun kaneng dupi pala ditikahkeun anak kayu Astra Jingga teh nah henteu dijeger-jeger ku sepuh henteu diadu-adu maksud teh henteu kahoyong kaula istuning cilik putih celak herang kapal lain neng nyalira laras sumuhun sen teu diadu-adu ku sepuh henteu dupi Astra Jingga palaina kaneng Wirginingsih teh henteu dijebet-jebet ku saha wae sugan kitu ditotog-totog henteu ulan kahoyong abdi heeh teu aya unsur paksaan teu aya pada cinta sumuh-sumuhun